hajat aing sawan euy. Pit. Aduh, mun tadi mah bapak hajat teh. Ya lah aing ngarep bapak hajat teh teh ka mana teh naong sawah. Udah di naong sawah teh naong di situ. Hai abah kasepan oge nu di pangheulana euy. Mending hayang manehna turun mah letek hayang ngigel. Pakaulan, Pak, pada pakaulan. Wah, bisa yang kemang burung rayak-rayak. Ayah. Hah? Oh, ayah kacang acin. Bisa ibu hajat yang jaipongan yang joget kejeruk. Ayah, oh. Ya, tenang gue kekerak jam 4. Macam 4? Si Juring, kayak nama gerak mararani budaya China. Yang lagu nana, Pak? Belah? Ya, gue nggak tadi aku awe sepeles mahi. Letik ke jalan mana? Udah sok kagabah, hei. Hutang. Memeh ini tadi sok 400. Ngomehan motor. Ayo. Astaga, motor aing merek motor aing merek Sejukri. Motor gede, motor merek memek. Hah? Honda mah. Yamaha. Oh, bebek. Nah, jadi gitu. Lain Oh, urang hiburan paling ayeuna boleh. Oh, ke penting sapenting deui. Oh, isukan deui di jalan, cung cerang perebut hutang. Perebut posisi. Nu kajampang ayat, kon lewat pasir rongking. Nu babakan makam. Ya, uing mah kebagian jeung pamajikan, topeng monyet ieu mah. Boga bedug leutik aing pamajikan sak heulung teu we da kandeg aing di aing di monyet tadi. Nu penting mah aing mah kabeli beas. Kitu we, nu penting mah halal. Nu penting mah hiji ulah nipu, maling, cecerokot ke tetangga, kita teu meunang. Astagfirullahaladzim, melamun dina kieuna mah moal beak ku anjing 7 dewok pamajikan aing mesti teh. Demi Allah lamun bohong aing umur aing serupanan poe 7 bulan. Astagfirullahaladzim. Lagu nama ini pas seret-seret kekeh nu hayang, kekeh nu mung. Mah, sanggeus pepegatan di urang Korea jadi gelo. Nan. Nu ka 3, nu ka hiji mah mau di jalan, segak anjing. Bisa masuk ke mana garap aya kena hiburan kan? Hah? Saya sok karapan naon? Ya, super. Man, kasihan ketua trompet abah mah. Hayang super. Suhun. Aya nambeuh mah beuki kana super mareuli. Gitu nya da abdi oge dibere coklat, oge geus beak. Karamulungan putu euy dina asbab. Lagu ka bapak hajat urang haturan jeung ibu hajat. Laguna resep petis. Resep petis. Buah ngora kelpak. Buah ngora disanggakeun ka ibu hajat ke bapak hajat para padamel sadayana nyabunya. Sing sararehat ibunya. Ulah eta balik lalajo garering ulah didoakeun nya sing dibabarikeun maot cepat siapa namanya. Lain kada apa? Sok coba urang senggang-senggangan hese rek maot. Kapan dibabarikeun lah, ayo mudah-mudahan ka Gusti Allah sing dibabarikeun maot tuh daripada ribu duit beak. Nya. Sok ngababarikeun milik kitu teh, bari milik. Dah. Urang haturan biah, urang ka bapak hajat. Semohon Ka ibu hajat, ka bapak Herdi tuh aya bos tuh ngecen pangih ti tadi oge tuh. Buang orang bos, teka dia pokoknya mah isya mah dipegat kue ke Cibadong. Ya. Sok mah kita bari pamitan emangnya? Ya, sok. Ada dalang kudu dangdana di banyak. Sok aturan kae ka bapak hajat ke para padamel sadayana, ka ibu hajat ka oge ka murang kali sunat tanya. Buah ngora. Buah ngora Bapak Herdi. What? Bapak Herdi ngora. Pakel ngarangan. Cuk dia oge pakel. Abi era. Usaha. Abi masuk rada era Pak Hajat. Bapak hajat. Ya pokok.
ini harus da atas mangnya kanggo tukang teropet aya deh. Tukang teropet. Seueur mah. Ya. Janten bari kumaha man teh ayeuna teh mah. Ieu urang pan ngagaduhan pancen ka dinangkin bengi oge nya. Harus bisa dibagi-bagi waktosna nya mangnya. Kana resan aya Bapak Dalang. Aya Bapak Dalang Asep Cahya nya. Sumuhun. Dah anu tos moyan manehna mah. Tos moyan nya pangarsa Bapak Tapi Dalang. kageudeuh kitu ge manehna mah belas moyan. Nya insyaallah ge wayang goleknya saung dijemput insyaallah anu bade di dalang ku Bapak Asep Cahya anu supingna ti daerah Sukabumi nya insyaallah we urang sing nyogemakeun kasadayana khususna ka warga-wargi anu aya di Cigadug nya ka ibu-ibu sing paranya umurna sing dibabarikeun milik rezekina nya sing nu pentingna mah ulah sagering aya nama corona ulah ngawarating ka batur usum corona bohong nya cek kolot mah ieu mah penyakit daman penyakit di gunung dina tah cek batur mah corona aya deui cenah penyakit zaman ayeuna naon komsiah eta hah dah eta politron hah komikron eta tah eta cek kolot mah eta penyakit zaman keneh cek bahasa di urang mah tradisi ulah sieun-sieun teh urang mah kumaha Gusti Allah we anu penting mah urang salaladar nya urang laksanakeun anu 5 waktuna urang kahoyong Gusti Allah teh yuk urang pigawe ku sadayana amin ya sing sararehat sing dibabarikeun milikna sing panjang umurna atuh timang lasun minta pidongana ti ibu-ibu ti warga-wargi di Cigadug jamunya urang sing panjang umur ya urang sugan we pamenak deui nya insyaallah urang hiburan atuh sanes ketusonona urang tutup bae wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.